Udah tarik. Sareng anapun ari jalma anu khusus nyaeta jalma anu nyupri ti Gusti Allah. Karena nutupan tina maksiat. Bab sieun rag-ragna eta si khosok tina pandangan dat Allah anu ngahak. Terus ayeuna nu kadua, man akromaka innama akroma fika jamilun. Hikmah eta man akromaka. Man Jalma anu ngamuliakeun hikmah sabaraha teh? Hikmah 100 beda 145 di dia. Sing tarik. jalma anu ngamuliakeun anjeun Innama nyaeta kaindahan tutup Allah dina pamaksiatan anjeun. Kusabab itu pujian nyaeta pikeun dat Allah anu nutupanana maksiat. Nutupan anjeun tina maksiat. Lain pikeun jalma anu ngamuliakeun jeung ngahaturkeun nuhun ka anjeun. Jadi seorang hamba itu mahalul afat tempatna kasa hamba teh tempat kesalahan. Al abdu mahalul afat wal uyub. Di nasara ibad nama Syekh Ibnu Ibad, hamba teh tempatna kesalahan, bener teh. Wal uyub pun demikian ayeuna manusia tempatna pinuh kaaiban. Rumasa tedak loba salah, rumasa loba dosa, rumaos loba kaluluputan, rumaos tapi di dieu nya kaluluputan kasalahan urang saur Syekh Ibnu Athaillah ditutup ku Allah Subhanahu wa taala dengan jamilnya, ya.
ditutup ku kamuliaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nya muliana urang teh lain ku sabab kalakuan urang, tapi muliana urang teh ku sabab memang ditutup kekurangan urang ku Gusti Allah. Kenapa manusia di dunia ini seakan-akan mulia, padahal al insan malul khotowa nisyan, saur Nabi, manusia tempat salah dan lupa. Tapi ya, dengan karunia-Na ku Allah ditutupan kesalahan urang, ku Allah ditutupan ayeunanya kabodohan urang, kataledoran urang ku kamuliaanana. Mantak sebuah kewajiban pikeun urang sadayana untuk naon? Untuk ayeuna memuji Allah. Palhamduliman sataroka, sagala puji eta pikeun zat Allah anu nutupan anjeun. Laisal hamduliman akramaka wa syakaroka. Bahwasannya pujian itu bukan untuk orang yang memuliakanmu, artina teh jelema. Lamun tema aya jelema kitu tanya ngamuliakeun urang, hakikat nama ku sabab naon ditutupan keneh aib-aib urang. Sebab nu ngaranna aib urang teh nu uningangan teh hanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak kitu. Mentak urang teh kudu bersyukur ka Gusti Allah nya. Bersyukur ka Gusti Allah dengan hal demikian teh. Gitu. Pesan ayeuna, man akramaka aqbala alaika bi'tain aw mahabbatin aw syukrin innama akramaka fiha jamilun satarahu ay satarahul jamil alaika. Terus lanjut. Nah, mana masoh buka ilaman sahabaka. Lanjut. Bukan teman sejati. Tadangkeun. Bukan teman sejati. Terus wahwa Kajaba anjeuna anu tetep ngarencangan sanajan nyaho karena kagorengan anjeun. tah terus Jeung teu aya mm-hmm. dan jeung di lain Mm-hmm. kajaba Gusti Allah anu maha pemurah. Mm-hmm. Saalus-alus majang anu dijieun sahabat Tong ngobrol atuh terus. nyaeta jalma anu minta sesuatu yang merupakan miliknya. Lain semata-mata mere kauntungan kaeta jalan. Jadi maksudnya kumaha ieu teh teman sejati. Teman sejati itu adalah illa man sahibaka ay aqbala alaika bisani wa huwa bi'aibika alim. Yang disebut teman sejati itu adalah teman yang senantiasa menceritakan aib-aibmu, bukan ayeuna memuji padahal kau penuh dengan aib, penuh dengan kesalahan kitunya. Jadi teman sejati mah justru teman yang senantiasa mau memberikan koreksi, nasihat,
bahkan menceritakan kejelekan orang, tak itulah teman sejati gitu. Loba nama naon, loba nama justru cenah disebut seman sejati teh yang menceritakan kemuliaan kebaikan orang, padahal tidak seperti itu. Justru teman sejati itu adalah seorang teman yang senantiasa memperlihatkan, menceritakan aib-aib orang ka diri orang. Anjeun teh kieu kalakuan teh, anjeun teh kitu kalakuan teh, anjeun teh goreng ya kieu. Nah, itulah yang disebut dengan teman sejati. Ammalladzi yashabuka ma'a jahlihi biha falaysa bisahibi haqiqatin. Mun aya babaturan pek nutup-nutup karena kesalahan orang, justru hakikatnya dia bukan teman sejati, justru dia telah membiarkan orang dalam kesalahan. Khairu man tashabu man yatlubuka yuriduka wa yu'athiruka ala ghairika. Yang disebut sebaik-baiknya teman adalah teman yang senantiasa naon, babaturan anu ngarepkeun ka urang, anu milih ka urang, kita tanya supaya ayeuna urang teu jauh ti Allah gitu. La li syai'in yaudu minka ilaihi walaysa dzalika. Justru teman sejati itu adalah teman yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya. Eta anu disebut teman sejati gitunya. Terus lanjut deui. Eta berarti judulnya tentang teman sejati. Ya. Terus mah lawa asyraqa laka nurul yakin, ditarik. Lamun mah seandainya cahaya keyakinan nya aman anjeun. Terus Tentu anjeun bakal ningali akhirat leuwih deukeut ka anjeun tibatan anjeun lempang menuju akhirat. sing tarik. Anjeun bakal ningali karena pirang-pirang kaindahan dunia. Terus Tampak sirna jika gerhana. Terus maksudnya kumaha? Lau asyraqa laka nurul yakin. Naon artina? Lamun ayeuna nampak moncorong ka anjeun cahaya keyakinan. Naon ari cahaya keyakinan teh? Al ilmu billah, ma'rifat ka Gusti Allah. Nyaho ka Allah jeung kana perkara nu geus dijanjikeun ku Gusti Allah melalui lisan nabina Allah. Ya. Lamun hate urang moncorong pinuh ku kayakinan atanapi makrifat ka Allah jeung kuninga kana janji-janji Gusti Allah melalui lisan para nabi, la ra'aital akhirah aqraba ilaika
tentuna anjeun bakal ningali akhirat eta leuwih deukeut ayeuna nya ka anjeun. Akhirat teh asa deukeut. Kitu nya pandangan hate urang teh. Lamun urang naon? Geus ayeuna hate al ilmu billah, ma'rifat ka Allah. Malah antar hala ilaiha jeung anjeun teh bakal berangkat menuju kana akhirat. Irtihala ka ilaiha kalawan berangkatna anjeun kana akhirat. Wa hulula ka piha jeung ayeuna naon asupna anjeun piha kana akhirat. Jeung anjeun bakal ningali kana ayeuna kebagusan dunia teh nya kasafatal fana sapertos ayeuna gerhana alam sirna. Akhirat semakin jelas, sementara ayeuna naon keindahan dunia semakin tidak nampak. Lamun ayeuna nu ngaranna hate urang geus moncorong ku cahaya kaya. Jadi lamun jelema geus ayeuna nampak cahaya keyakinanana, maka pandangan kepada akhirat eteh leuwih deukeut. Asa isukan atanapi pageto urang menuju alam akhirat teh lamun hate urang geus moncorong ku kayakinan. Lanjut. Mandi. Kemudian mahajabaka nya nembe mahajabaka. Wallahu alam bissawab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama